أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada Anda semua. Semoga bahagia di malam yang indah lagi mulia. Di pertemuan ini jalinkan kasih mesra, rapatkanlah ukhuwah, tingkatkan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Salawat dan salam untuk Rasul junjunan tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun dukuh daun pare ngalakna di barasuhan, duka tararunduh duka nungtut sarare nu ngajawab salam mani eueuhan. Sauyos wihan deui Bu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam daun gedang nu ngajawab salam singka bayar hutang. Nupang tarikna amin berarti gede. Tanaga ibu gede hutang alah. Daun salam daun saga nu ngajawab salam sing asup surga. Nu ngajawab salam sing asup surga. Wios wihan deui. Ulah bari ambak bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ayah, ibu-ibu ayah, bapak-bapak ayah, pamuda ayah, sing tarik atuh pantukangeun pamuda ayah, parawan ayah, randa ayah, duda ayah, belah
Aduh, alhamdulillah komplit, laras komplit. Paket komplit, ayeuna komplit. Alhamdulillah, nu boga hutang aya. Nu emok aya. Nu nangunyar aya. Anu nunutan aya. Bade beuntah heula bade. Ngadoa heula hayu. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihi nuzur. Halih ai sugan teh abdi wae anu nunutan teh Gusti anu agung. Tibada magrib qobla subuh ka dieu teh abdi teh ya Allah geuning dipelak geus di ditu teh dilebak teh bring deui ka tongoh ya Allah kuat kacape. Dilebak nanyak deui ka luhur ti luhur mudun deui ka lebak alhamdulillah seueur anu ngangken alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi anfusihim bi amwalihim wa anfusihim azamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sugrining puji anu ngancik dina ati hayu urang sanggakeun ka Zat anu maha suci pangeran anu sahiji nyatana Allahu Rabbi. Sugrining puja anu ngancik dina dada urang sanggakeun ka Zat anu maha kawasa anu gagah perkasa anu ngurus ieu alam wisesa nyatana Allah azza wa jalla. Sinarang rasa syukur anu henteu kacatur urang sanggakeun ka Zat anu maha ghafur anu parantos ngurus sadayana makhluk anu dihandap sareng anu diluhur anu mana ngalangkungan kudrot irodatna urang sadayana tiasa campur baur di lembur dina raraga tasyakur anu mana sing ulah paroho urang sadayana teh bakal balik ka alam kubur. Ulah ngeunah-ngeunah bae isuk-isuk ngadahar bubur pas sore nginum bajigur peuting-peuting sare na luhur kasur bapak-bapana ningalian wae bujur. Shalawat sinareng salam teu hilap urang sanggakeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana Muhammad Sayyidina Muhammad. Bu upami nguping nami Kanjeng Nabi kedah diwalar sallallahu alaihi upami aya anu nguping nami Kanjeng Nabi henteu maca sallallahu alaihi wasallam eta teh direken jalmi anu pangkorekna. Wihan deui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap ka para kulawargina ka para sahabatna tabiin atbaun tabiin tubdugi ka urang samudayana salaku umat mantenna. Alhamdulillah kahatur kapayuneun anu kusim kuring dipihormat pengatur acara pengatur waktu master of ceremony. Mana master of ceremony abdi hoyong ningal kali ieu anu kusim kuring dipihormat master of ceremony sareng para panitia anu parantos ngayakeun ieu sarana prasarana anu dirojong ku Bapak RT. Aya Bapak RT palih mana Bapak RT? Bapak RT nyumput. Alah kumaha atuh nyumput mah abdi mah keun bae ibu-ibu bapak-bapak oge da moal dibayar ku ibu-ibu. Abdi mah hariwang keneh teh aya Pak RT da anu miwarang ka abdi teh Bapak Bapak RT ka dieu atuh hoyong ningal raraina.
tiba-tiba magrib teh acan tepang sareng Bapak RT nari Bapak RT bade kabur. Alhamdulillah alangkungan ieu acara abdi tiasa patepung lawung paamprok jonghok sareng ibu-ibu anu aya di dieu. Alhamdulillah bingah abdi mah kacida geuning di ieu lembur teh dengan saukur hiburan wungkul. Geuning di ieu lembur masih keneh aya 17 Agustus resep keneh kana pangaosan tepuk tangan. Alhamdulillah. Bu aya ibu terang ke abdi teu pada kenalan sareng abdi pada ibu kelora itu naon judulna teh ieu teh aya fotoan geuning coba panggelisna deh ieu mah kali ditu kakanda abdi. Alhamdulillah Bu abdi teh ngos teh sareng kakanda mawi abdi teh sok rada kararagok ari ngos sareng kakanda teh bisa mener. Apunten kakanda jeung aya di hareup deui. Ini sok arare teh bujur ari aya kakanda di hareup teh teu sok jadi grogi. Arek ngareret tadi kanu ngora seger kakanda bisi medeleng. Arek ngareret ka dieu ka MC kakanda bisi medeleng. Apunten kakanda. Alhamdulillah. Bu nepangkeun ibu hoyong terang ka abdi. Abdi geulis. Atuh ibu sintarik ibu abdi geulis. Alhamdulillah. Geulis abdi teh dulu saur caroge abdi mah abdi teh panggeulisna di bumi teh. Eta acan gadumurang kali istri. Lalaki hungkul di imah teh ya Allah. Asa babysitter gitu. Bu abdi teh linggih asli nama orang Majalaya. Orang mana sana Bu? Majalaya. Abdi nikah ke orang Limbangan anu calikna di Cipacing di mana cenah Bu? Abdi nembe nincak ieu teh lembur naon namina teh Bu? Sasak besi. Sanes Cibogo. Jadi nu beneran nu mana? Cibogo, sasak besi. Dua nana. Ai gaya tuh lah. Cibogo sasak besi. Alhamdulillah ibu kuwasilahna Bapak RT aya Bapak RT aya. Kuwasilahna Bapak RT abdi tiasa nincak ieu lembur Cibogo sasak besi. Alhamdulillah. Abdi linggih di Majalaya nikah ke orang Limbangan kakanda abdi anu pali dieu tah. Kasep teh Bu? Kasep. Sing tarik ibu kasep teh? Kasep atuh ibu tingali. Alah kumaha we Amitabh Bachchan. Ibu terang Amitabh Bachchan. Anu geuningan jabogna teh mengalihkan duniaku. Ini atuh ibu kasep siga Amitabh Bachchan tuh harem mere ge sicep jahe. Bu, ari gaduh caroge anu buluna berlebihan mah Bu eta teh plus sabab ayana domna Bu manuk ciungna pisitan rambutan aratah keneh diciung kuno kumisan sabulan karasa keneh. Ayah ulah diparicen bapak tuh alhamdulillah di payun barala. Ulah diparicen eta teh anu plusna. Nah ieu calon jabog. Ulah diparicen jang kasep eta teh kumaha Amitabh Bachchan. Alhamdulillah abdi panginten calik di Cipacing majeng 6 tahun. Jantan orang Cipacing. Orang nonton heula MC nyuguhan jeng kade bae ya coba enak dagan kadang deuk nervous da ieu nanak-nagan atuh akang gitu Bu atos kenal ka abdi sawer dina baliho itu namanya tenan baliho banner seueur kaul Bu ieu teh namina teh anu cekna baliho cenah mah ieu teh banner nami abdi teh Sri Mulyani ulah dicanak Bu gelarna mah isin da anger gelar mah pangpayuna teh ALMH naon cenah Bu
humah anger SPD nama mau dicana ke akhirat. Bu, orang naon itu judulnya teh cenah dalam rangka HUT RI ke 79. Berarti orang teh ada teh menuju dalam fase merayakan sebuah kemerdekaan. Hayu atuh aya nama urang ngadaruah. Urang doakeun para ulama, para asatiz, para kiai, para santri, mudah-mudahan paranjang yuswana ku Allah dipanjangkeun yuswana, diberkahkeun yuswana, diberkahkeun rizkina, dijembarkeun milik rizkina, dipaparinan turunan anu saroleh tur solihah kanggo neraskeun memperjuangkeun estafet perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon Bu bet kitu sabab ibu dina dangat ayeuna milari gagantina teh Bu hese. Milari gantina Bapak Lurah eureun jadi lurahna babari seueur anu nyalonkeunana. Bapak RT ayeuna erek eureun seueur anu hoyong ngagantina. Bapak Presiden ayeuna erek eureun seueur anu hoyong janten presiden komo jadi dewan mah fotona teh dugi ka ngajar blag dina tangkal kai wungkul nu ningalina teh meureunna riri wae wungkul dina tangkal kai atuh masangkunana. Alhamdulillah Bu eta mah aya penerusna. Ari santri mah Bu, ari kiai, ari ajengan mah mahang kawilangna. Naon sababna dina zaman ayeuna santri teh kawilang barang anu mahal. Kawilang perkara anu mahal. Naon sababna geuheuning ayeuna mah jalma-jalma teh teu ngareret kanu jadi tempat pasantren. Ari pasantren teh eta teh parating cetak mencetak ulamaul amilin sholihin sareng toirin. Kari-kari ayeuna teu ngasepen ka pasantren majarkeun teh cenah ngasupkeun budak ka pasantren teh madesu. Naon cenah Bu madesu teh? Masa depan suram. Padahal Bu sing yakin santri aya santri? Santri aya santri? Sing tarik? Sing yakin bahwa Indonesia di masa depan akan membutuhkan santri-santri Indonesia. Takbir. Takbir. Dina hiji waktu ke Indonesia bakal sisa jalma-jalma anu bararodona wungkul. Bodoh teu bisa ibadah, bodoh teu bisa sholat, bodoh teu bisa wudu-wudu acan. Eta jalma bodoh bakal ngarasa kaduhung ku kabodohanana. Hayang tobat tina kabodohanana, milarian ka para ulama kiai sepuh tas teu araya, milarian ka kiai anu tas sepuh tas teu araya. Saha atuh nu bakal ngawurukanana nyaeta santri nu ayeuna nu ke bakal jadi ulamaul amilin. Amin ya Allah ya Rabbal. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala taqum minal irman sarina. Innahu alal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala taqum minal iman. Innahu ya lal watan ya lal watan ya lal watan. حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان لنكون الوطن. إندونيسيا بلادي أهداء ونطوبة كل من يأتيك يوم القوم حيا قلبا كل من يأتيك يوم Bu, ikhlas calik di dia, ridho calik di dia, aya nu muruhan, sugan mah diburuhan teh ku panitia, aya nu mere jajan, aya nu mere duit, ari ibu natu betek cicing di dia, ari ibu niat ka dia bade naon? Oh bade tolabul ilmi. Alhamdulillah geuning ibu mah saya niatna bade tolabul. Ari abi mah Bu angkat ibu mi teh ka dieu teh hoyong milarian
Amal ibu amplop. Kenapa pada masalah Pak RT geus dirapet ieu amplop nama? Ayo Mariana. Da anu dipertaroskeun mah nu dipertanggungjawabkeun ku Allah teh amal abdi angkat ti bumi ka dieu hoyong amal uih ti dieu abdi nyanak doa eta amal tah si ibu nu tiung beureum tah duit weh bu ari naon mah moal nyanak amal moal nyanak duit moal nyanak amal moal nyanak duit tuh sok tah alhamdulillah di dieu para muda di dieu alhamdulillah darek keneh ngaji aya pamudana aya mana pamuda cung belah mana tuh ieu teh bisi pahili eta pamudana anya pemuda kumisan nyaan pamuda henteu papamudaan teu nyaan opedah kumisan bu alhamdulillah sok tadi dibareus ningali pamuda teh darae keneh nya ngaji darae keneh tola bu kade pamuda pamudi ulah sombong ku pangaboga kenah boga motor weteu bari meunang ngiridit pengenal pot ge mun diganengkeun padahal mah teu ngarareunahun ieu kana ceuli manehanana ge komo kana ceuli batur tempo digas teh geuning setoran ai tempo dibawa belok direm kredit ulah sombongnya alhamdulillah kerasa keneh nya ngaji kade ulah tepikeun ka salah pergaulan komo lamun misalkan tepikeun ka nuang narkoba mah saeutik haram komo loba narkoba no gitu narkoba bala-bala narkoba bala-bala kene meuli bala-bala 100.000 warang sugan bala-balaun narkoba bala-bala alkohol teh botol pacaran no atuh hayang ieu wae pacaran balikan deui pacaran taruh jablay janda ieu bujang muki jahat aya puas aya di dieu anu dua apa janda ieu cenah hoyong tah bu mana pamudana narkoba mah saeutik ge haram kamolo loba alkohol mah saeutik ge haram kamolo loba gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan gaya anak muda sekarang hobinya botolan kalau lagi kumpul pasti ada botol pangalokankeun aku bantuan balik nih kalau lagi kumpul pasti ada botol daek we alhamdulillah tah ieu are ngaji jeung budak TK teh ari nu hareup mah ieu taman kanak-kanak nu tukang mah taman kadaluarsa kalau lagi kumpul pasti ada botol tambah lagi sebotol lagi idih menidaekan dahar alkohol berbotol-botol aya nu kitu ganting kemak putih bo kade ulah make tai ucing weureu aya nu make tai ucing bisi gagantina cenah kitu bu pamuda nyora atuh pamudi woi cenah pamudi woi balikan ya pamudi woi pamudi woi deui wae cenah pamudi pamudi mah awewe balikan deui pamudi Syubanul yaum rijalul god pemuda di hari ini adalah calon pemimpin di masa matakan urang kudu jadi pamuda-pamudi anu takbir Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik baharatinul muayyan biduhurin Nabi Ahmad baharatinul muayyan
ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, ari di dia tos biasa aya pangaosan rutinan. Tos biasa aya Ibu. Tahlilan osok. Pangaosan yasinan aya. Reboan aya. Kemisan aya. Ari di dia nu maot sok tarahlil. Ah tara atuh da nu maraot. Mangnya hari nu maraot tahlil anu hari rup arudud we aya nu udud. Mana nu udud? Tong di pareman kan bae da katingali ngebul. Bu. Ari cara ke Ibu di bumi udud. Kan bae Ibu tong dicarek. Mau dicarek abi mau dicarek udud. Da, udud akang teu ngarugikeun ab. Anu meuli udud bantuan Bu nu meuli udud. Nu nyeungeut udud. Nu batuk. Nu kabesekan. Nu gering. Nu paeh. Bu, cara ke Ibu udud. Osok diwagel ke Ibu ulah udud. Ngaguguh henteu. Tara. Bu, abdi ge kampung, cara ge abdi ge udud ayang punten ayang. Cara ge abdi ge udud, saur abdi teh diwagel kapunan ceuk sayang. Punten da abdi mah da tarah wakaok. Sayang. Sayang atuh ulah udud we. Bisi hareing, bisi geuring. Ai tembangna teh naon? Curhat carek. Nu udud nu teu udud ge angker waktuna mah paeh-paeh. Lumatak Ibu, pilih Ibu nyarek udud ka caroge Ibu di mana Ibu nyarek udud teh didangukeun bae aya masina udud sapae. Didoakeun pae ka Ibu. Bu, punten. Bapak punten, pamuda ya kene. Urang tinggal heula di dieu jelas terpampang nyata bahwa judul teh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Tangtuna atuh urang sadayana teh keur merayakan keur merasakan merdekana Indonesia. Cik bapak-bapak abdi yakin di dieu sadayana entos rumah tangga aya nu rumah tangga aya. Cik pamuda mah ulah waka ngajawab da can karawin. Bapak-bapak aya nu tos gaduh bojo. Garaduh pamajikan. Cik abi bade naros bapak atos ngamerdekakeun ka pamajikan. Bohong. Ibu-ibu geus diperdekakeun ku cara kayak Ibu entos. Acan perdekakeun ulah dikeukeuyeuk wae Bu ti mimiti nyeusuh gegero masak nyangu istrika eta teh kusaha kui yuh atuh bapak-bapak aya nama apan bapak-bapak teh geus apal bahwa eta teh sok atuh buka kitabna dina uku dulu jen sok atuh geuningan euceuk para ustad euceuk para santri geus dibajaan bahwa pagawean rumah tangga ti mimiti nyangu ti mimiti ngepel ngumah wadah nyeusuh gegero eta teh kawajiban sa citarik Ibu mumpung aya kawajiban sa osok salaki Ibu nyeuseun ayeuna mah dibajaan ti ayeuna eta teh kawajiban sa dibajaan ti ayeuna tuh mulai ti isuk manggeus cari cingwe antepkeun nyeuseun sina kusiit nyeuseun sina kusiit gegero kusiit nyangu kusiit istrika kusiit dah ti isuk marebahan siap moal cenah anger we geuningan kitu-kitu teh geuningan ti mimiti nyangu dalah teh ngeueuh nu mega we anger nu nyangu awe nu ngumah wadah awe nu nyeuseul awe nu masak awe budak ceurik di ais ku samping Ibu ku awewe aduh kira ku atuh Ibu rek dibelitkeun kana punuk aduh Allahumma sholli wa sallim wa barik
anuna nitipkeun Anissa awewe nu ku Kanjeng Nabi dititipkeun teh. Ya kade pamuda, jangan pernah menyakiti hati wanita, karena ketika wanita tersakiti maka mahal obatnya. Setuju? Setuju ibu-ibu? Oh, itu teh korban ngungkul juga teh. Bu, Pak, sinya ka pamaji. Ulah hayu ngapoe tadi titah nyeusuh. Hayu we di dadaster. Anu geus suek teh kelekna geuningan. Hayu we di peleter iraha tuh merdekanya Bapak. Keun antep sapoe wae mah isukan sinarebahan. Mamahkeun bae ku Bapak nyeusuhan teh ayeuna mah sok mamah mah dangdos sing geulis. Nang arang we na kasur ayeuna mah rebahan dina kasur. Ayeuna mah Bapak nu barang damel mamah anu rebahan siap. Itu. Bapak siap. Bade nyeuseum moal. Perdekakeun. Naon sababna ari pamajikan teh eta teh anu sagulung sagalang jeung urang 24 jam. Ari indung mah budak dikawinkeun lesot kawajibanana anger sahirup samaot mah jeung pamaji. Matak sinyaah ka pamaji. Ieu teh pamajikan mah oh Bapak punten ayeuna mah geuningan loba anu tibaralik teh. Ari salakina ngan saumur ngusup jeung wudud aya di dieu. Aya pamajikan budak giding neangan sahuapeun sakopeun aya di dieu. Nu mana jelemana? Giding pamuda bapak-bapakna mah teu ngaku. Bu, Pak, Bu aya? Bapak aya? Sinyora atuh ibu bantuan ibu aya? Sinyaah ka pama? Jikan eta unggal pamajikan hayo we nyeusuhan ompol budakna. Eta pamajikan hayo we ka sawah ngaramet eueuh geulis-geulisna. Suku roromeheun tadi ubaran. Leungeun leloncangeun tadi ubaran. Ari sepet hayang boga pamajikan siga bidadari. Ayo dibere skincare tara. Ayo kokoloteun da ka sawah wae aya. Sinya ka pamaji minimal merdekana ayeuna teh urang teh ngamerdekakeun anu hirup sagulung sagalang jeung urang rumah tang. Siap Bu, ibu capek jantan istri. Ibu capek jantan istri. Sing tarik ibu mumpung aya. Capek jantan istri. Hayang dibantuan. Sok enak ku abi dibantuan. Yuh, geuningan pamuda, bapak-bapak kunaon atuh pamajikan teh teh diciptakeun ku Allah tina tulang kepala. Sabab Allah nyiptakeun awewe teu lain jadi kepala rumah tangga. Sabeunghar-beungharna awewe teu bisa jadi kepala rumah tangga. Yes. Yes lah Bu, yes lah. Sing tarik. Kaluhurkeun leungeunna. Nu tadi kaluhurkeun bau kelek. Yo bapak-bapak pamuda kunaon atuh Allah teh nyiptakeun wanita tina tulang punggung, sabab tulang wanita tidak pantas jadi tulang punggung keluarga. Sing tarik. Ya bapak-bapak pamuda kunaon Allah teh nyiptakeun wanita tina tulang tangan, karena Allah tidak menakdirkan wanita dijadikan boneka. Sing tarik. Lu teu ngomong bisul. Ya bapak-bapak pemuda kunaon wanita teh teu diciptakeun tina tulang kaki, sabab wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Yes. Sing tarik. Yes. Nu teu yes sing bau kelek. Yes. Ya geuningan bapak-bapak pemuda ari wanita teh diciptakeun tina tulang rusuk, ari tulang rusuk teh deukeut jeung hate, berarti manana awewe teh wanita teh kudu disayangi dan dicinta. Yes. Ibu erek yes moal. Sakali deui. Yes. Ayeuna mah ngameunang adalah ibu-ibu, da kasna terhebatnya adalah ibu. Hidup ibu-ibu.
Bu, ayah, bu, ayah, bapak, ayah, mana bapaknya? Ih, bapak muda, ay bapak tuh belah mana? Nyara rumputnya di dapur. Oke Kero, alhamdulillah tes mulai merdeka. Tepuk tangan. Bu, tadi teh naon cenah Bu? Allah teh nyiptakeun awewe teh tina tulang ruh. Berarti kudu dicintai dan disayang. Teu meunang dinyenye. Sabab lamun dinyenyeri awewe mah hese ubarna nya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri harumnya surgawi. Sing tarik. Jagalah istri, jangan kau hianati. Marahnya istri, marahnya bidadari. Wareng ibu wareng. Cik anu marek pindah kasih akang. Akang. Ayah. Da ibu ayeuna ibu ginding ku angguan ginding ku perhiasan eta teh jerih payah salah. Ibu mun teh dina pakahan ku salaki mah moal bisa mah. Moal bisa mah. Ke moal bisa ginding. Mangkana kudu ngahargaan kanu jadi salah. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Kuat kabijil jeung rohak-rohakna. Mun salaki para rusing pamajikan ulah rungsing bukakeun kutang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung ulah sok diembung-embung dan ugora geus melendung. Warang bapak warang. Aduh ibu, geuning ibu mah teu apaleun. Dina raga, dina dirina salaki urang teh aya hiji kamuliaan anu eueuh di awewe. Ibu ajal-ajalan tobatna suha ka pangeran teu bisa. Tobat teh geuning tobat sambal deui, ya ibu ayeuna mah kamuliaan teh urang petik di salaki. Da geuning salaki teh ladang ibadah keur nu jadi pamaji. Sakali ibu ngecup kening nu jadi salaki eta teh jadi panglipur dosa ibu. Wareg. Sakali kecupan 70 dosa anu arali mah muruluk ku eta hiji kecupan. Asok ibu mun balik pengajian nyium ka salaki. Tara. Sarua. Awas amalkeun. Uih pangaosan buru-buru si bapana talian leungeuna ringkus sukuna bawa ka kamar golerkeun 70 lamun hayang leuwih loba sing loba nyiumna. Murudu dosa ari teh gampang. Naon sababna? Ari lalaki teh ari salaki urang teh kamuliaanana nyaeta hiji tarangna oge ku Allah disarwakeun jeung mulyana Hajar Aswad. Ibu terang Hajar Aswad. Hajar Aswad ayana di mana? Di Mekah. Ayeuna mah aya di imah. Lamun ibu hayang ngecup Hajar Aswad golerkeun si bapak. Kamu lamun salakina anu hideung mah beuki mirip Hajar Aswad. Aduh. Siap ibu diamalkan siap. Cing barudak marana ulah. Seuri we hungkul seuri decako ke Hajar Aswad na. Hayang geraba ke Hajar Aswad. Geraneangan Hajar Aswad na. Iya calon-calon Hajar Aswad. Karena resepnya, semangat kieu ngaji teh ya Allah. Belah dia kehalangan ku kursi, tekan tingali ka resepna. Tah ieu teh calon-calon Hajar As. Mangga kira mari. Aduh asa dikaryakeun. Ieu. Sakali deui.
sok gerangnya ceng hajar aswad nah yang anu mana bu aya kene bapak aya kene pamuda aya kene bu kade ulah ningali salaki ayeuna ku ayeuna na baheula mah kasep siga Arjuna ayeuna mah jiga Rahwana baheula mah kasep berwibawa ayeuna mah jiga oa tong ditingali aweuna garupa mangke oge bakal seep ibu ge baheula mah geulis ayeuna mah duka teuing cik ibu-ibu langkung sepuh eta beuki geulis beuki peot beuki petot cenah deui ibu-ibu beuki kolot beuki geulis beuki peungkeur beuki peot petot cenah keukeuh dinu tukang mah bapak-bapak beuki dieu beuki kasep beuki peot tong diting kasep cenah dioperasi plastik bu tong ditinggal aweuna hayu ayeuna urang maknaan ieu kamerdekaan teh ulah jauh-jauh teuing urang merdekakeun diri urang merdekakeun jalma anu hirup paduduan jeung urang nyatana hirup dina rumah tangga urang gaduh murang kali nu di pasantren sok sing sumangat masantrenkeunana urang cetak murang kali urang janten jalmi anu sok calon pamimpin di masa calon ulama di masa calon kiai di masa insya siap santri siap santri siap takbir ulah ieu mah karek mah santren 2 tahun geus riweuh hayang neangan anu ngecup hajar aswad siap ieu mah ulah riweuh karek ngaji 2 tahun geus riweuh hayang neangan hajar aswad di awewe ulah nya sing geten dina ngaji ngarah jadi ulama amilin bu teraskeun entong wios dugi ka wengi siap dugi ka jam 2 siap dugi ka jam 3 alhamdulillahnya di dieu mah sadayana oge ahli ngawadul ngajina oge geus puyuh sorana nguanti sore mula wah kieu karek ditaekun geus ngiblat ka ditu diuk teh geus ngiblat ka dieu geus tuang sabaraha piring ka dieu teh tunuh atuh da jeung lauk di suguhanana lauk Cimanuk da kamari cenah ngagarogo di Cimanuk alhamdulillah ayeuna teh tunuh bu raos alhamdulillah mangga atuh kasimpulanana nyaeta hayu urang tanjirkeun deui urang taekeun deui ibadah urang dina kamerdekaan anu yeuna naon sababna ari nilai kamuliaan hiji hamba teh di mana diri geus bisa ngabebaskeun dirina tina perbudakan jeung penjajahan tina hal eta di mana lamun urang hoyong mikah hayang dunya dipayuneun Allah maka ulah daek diperbudak ku hawa nafsu ulah daek diperbudak ku ulah daek diperbudak ku lamun diri geus ngarasa bebas tidinya bakal aya rasa bahwa urang teh saukur jadi hamba Allah moal aya pamimpin anu zalim sabab ngarasa dirina teh ngan wungkul jadi hamba Gusti lain hambana jabatan lain hambana duit lain hambana harta tapi wungkul jadi hamba Gusti Allah ku hal eta hayu urang ronjatkeun deui bebaskeun diri urang tina penjajahan setan bebaskeun diri urang tina penjajahan hawa nafsu mudah-mudahan urang sadayana ditarebihkeun ti para pamimpin anu zalim mudah-mudahan urang sadayana dicaketkeun dipasihan dipaparin pamimpin anu amanah anu nyararaah karahayatna insya bu kahartos tunuh bade atos bade tambihan mayarna bade heureuy bu eta mah heureuy eta mah ulah dianggap eta mah jadi ulah dianggap atuh kumaha eta teh ulah dianggap heureuy unya ulah dianggap bu eta mah
Euy. Bu, abdi teh panginten da moal teh salami. Salajengna abdi teh aya penerbangan. Abdi teh bade terbang ka Singapura. Ayeuna teh enjing bade ka Dubai. Terus enjingna deui bade ka Singaparna. Wih namah ibu abdi teh. Bade naon? Bade ngimpi heula we ayeuna namah hayu. Siap Bu? Kahartos Bu? Bade pendak deui sareng abdi moal. Bade pendak deui sareng abdi moal. Kumaha carana? Diulang deui atuh Ibu lain impian si Ibu mah. Siap Ibu? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Panginten sakitu nu tiasa kapihatur kirang langkung nasim kuring nyuhungkeun dihapungkeun ageng tawakufna ka sadaya para asatid. Mudah-mudahan naon anu kusim kuring aya manfaatna khususna kangge abdi pribadi, umumna kangge sadayana. Pami aya kalepatan eta mah murni ti diri abdi, hoyong nyungkeun dilereskeun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid